Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujung tepang dari sarang abdi sadayana. Tepangkeun nami abdi Aditya Nugraha di kelas 12 IPA hiji. Abdi merankeun tokoh Kasja. Kami abdi Muhammad Fazal Silam Ramadan di kelas 12 IPA 2 merankeun Dadan sareng Pak Dharma. Simkuring Dani Rahman di kelas 12 MIPA hiji. Simkuring merankeun Kentung. Wilujeng Ngakseri. Geus bel ieu bahasa sekolah. Bel. Bahasa sekolah ieu. Dulunya asup eta PR geus dipindahkeun kan? PR eta PR matematika. Geus can? Bener acan orang. Siap. Anjing ngomong teuing anjing. Geus Ayeuna. ayeuna Ayeuna we. Gitu. Terang kita versi. Tugas deui. Wah, orang enggak ada kerja kena. Iya, pada biji dari asup. Tapi burung ya. Sebelah non lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barudak anu tugas kamari kumaha aya kesusahan teh terus dikerjakeun Pak gampil da kan dipengker duaan Pak kunaon digarandeng wae terus ngerjakeun can Entos Pak, entos. Mun Pak terus. ya tuh mun entos tugasna sok kembalikan ke meja dan Kasja tentung sok kembalikan. Oke, nah Bapak balik manik saya lah. Ya, kentung Kasja. Kunaon tugasna setengah bacaan beresnya. Jangan di sekolah. Kumaha ieu? Mohon Pak. Ente Pak. Kunaon cara ngesina sami pisan jeung si ieu Dadan. Prosesna oge. Sok jawab jujur. Dadan kumaha? Ceritakeun. Mun Pak itu budak duaan sakali hoyongkeun pirona cenah. Budak pamit teh terus diulah-ulah tapi itu maksa. Jadi kumaha deui? Kan di alasan Dadan ge tos jelas. Cik atuh sing saladar mana teh. Bapak mau ya harus jawaban serangan tapi salah. Tapi imah nyali pisan. Terus Bapak mah itu mah. Allah tos nyiptakeun otak jeung naon teh dipake atuh. Wae. Kayak dihukum tuh Bapak. Nol nilai. Semester aing nya. Bapak. Abdi sareng kentung teh iyalah Pak, mun Pak. Kenapa ulah Pak? Jak. Terus kakek kowe sih. Lah, seorang we tunggu. Ayo tuh. Lalu. Ayo, udah usah. Sok lah. Dan jadi ulah. Tadi heula. Naon? Mana tuh sosial pinter lah. Naon? Gua jadi dukun nih si kentung. Urang kudu jujur ka guru, emang kudu kitu urang. Alah, sesuatu. Eta salah nah. Mana lah gue guru naon sok pinter lah. Ngerjakeun tugas. Oba. Siapa nih teh? Bisma orang kerja orang wisata. Geus urang itu mun gitu. Dan eta Dadan oge misalkan aya tugas punten lah di sarang teh di beja kita kan kumaha. Ya maksudnya gitu lah. Komplit nilai, Tapi ilmu. tapi orang teh yang punten ada dantenya bisa kumaha ada orang teh terus eta niron Kurang gitu.
orangnya aja dan Tidak, banyak kurang. Oh yang perubahan tadi sing seurkeun usaha kurangi gaya gerak sebenarnya gue teh inget tuh rumus fisika eta Ingat. jadi perubahannya bakal signifikan alus positif kena ulah kieu deui malas orang deui Mending orang minta maaf ke Bapak Darmadi lah. ya gitu mah yang sih lah ya gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Abdi sareng teh bade minta hampura ke Bapak soalnya tadi ya ngomong mengerjakan tugas padahal emang bener mengerjakan tugas terusnya Hampura Pak jadi karena teh tos niron ka dadan teh di orang minta hampura Pak ulah sampai nilai orang jadi 0 Pak mohon Pak punten bisa Pak Takna tolong ulangi dari kesalahannya jadi pelajaran awal ge terus nilai ilmu ka hambana jadi tergunakan aku jadi sorangan seseorang anu mengalami ilmu ge pasti kita yakin derajatnya tuh jadi tolong ulangi dari kesalahannya siapa nanti Pak aturan ya Pak ya foto Pak ada foto dan nisan Pak tolong ini ya ya Pak assalamualaikum